Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak deui sareng dongengna Mang Oded anu jumantara di Oki channel sareng tong hilap subscribe-nya subrek. Atur nuhun, alhamdulillah dina dinten ayeuna tiasa ngadongeng. Alhamdulillah pasien kesehatan sareng mugi pamirsa sadayana di bumi cing di kesehatan oge sareng digampilkeun rezekina amin ya rabbal alamin. Atuh mangga urang lajengkeun kana guaran anu salajengna nyaeta si buntung jago tutugan. Mangga prung Teka-tekur di jalana andi geus nepi ka pananjoan. Lah, ayeuna rek kumaha maksud hidup teh Andi? Kawasna moal samemena muluruh anu dimaksud teh tangtu bakal loba garapeun. Ceuk Aki Surdi, mohon Aki sawios da teu pasti kedah kitu. Namun abdi teh bingung kedah kemana milarian digureun kanggo namian pangarti. Margi abdi moal kapalang dina pangarti. Moal kapalang dina hal ieu teh Ki. Salami jalmi jahat masih kumelendang di alam dunia teh. Tangtos rakyat moal ngaraos tingkrim. Salamina tangtos bakal diudag-udag ku kasieun. Andi setengah minta wong bolongan bari ngebrehkeun eusi hatena. Sanyana mah manehna teh aya pikiran rek ku guru ka pamardata. Tapi manehna yang ngadenge saran ti Aki Surdi. Ade atuh pamadegan teh Andi. Aki mau pakat ngan kudu dipikir mamalana. Ulah sorangan jadi tarohana teu sagampang saperti anu dipikirkeun. Ceuk Aki Surdi teu weleh mere pepeling. Numawi Aki kedah ka mana abdi kedah guguru kanggo namihan pangarti. Coba pigureun mah Andi aya Abah Diki, Abah Dekok teh atawa ka Abah Uha. Bisa oge ka Pak Agus Oded pananjeunna tos kasohor ku jurus ngadonan ieu bubur. Ceuk Aki Surdi make jeung nitah guguru kanu tukang bubur segala. Atuh bisi hayang bisa nyeunyeupan ka Bau Uha atawa ka Mang Dekok. Ceuk Aki Surdi beuki ngaco. Aya di Cicapar gurueun mah cenah turunan Abah Dirga Cigasti kasohor uci mande muhun. Aki Surdi nuluykeun omonganana. Saha jenenganna Aki manawi abdi tiasa guru ka anjeunna? Andi semangat naker. Bumi rahar ngaranna teh Andi, tapi sigana mah moal ditarima sabab kanyaho Akina anjeunna teh teu ngamuridkeun. Aki Surdi ngajendrekeun. Bari disopian we Ki ditampi sukun teu sawios. Andi keukeuh. Kumaha lamun kieu we? Ulah ka kanu sejen. Kumaha lamun ka Aki Uda? Lantaran cek Aki Uda teh lain jawara cetek-cetek. Malah baheula oge aya beja pernah patalak jeung Barawi. Ceuk Aki Surdi ka Aki Uda Ki sae atuh. Tapi kinten-kinten anjeunna keresaheun moal. Ya kuwe make teu daekeun. Keun ka urang caritakeun ku Aki lamun Aki Uda aya ka dieu. Atuh
teu wae nya urang haja we datangan ka Tanggulun. Andi lain deui jigrahna ngadengi kitu teh sabab cenah cek Mang Amir pamardaka teh teu pernah boga murid anu tangtu sagala jurusna can nyebar atawa dikanyahokeun. Jeung pancan kanyahoan pisan kumanehna kumaha kahebatan pamardaka waktu nulungan Ki Saudi. Atuh naon anu dia dicaritakeun ku Ki Surdi. Yen pamardaka teh pernah patelak jeung Bahrawi. Apanan manehna oge nyaksian harita teh. Malah lamun teu ditulungan ku manehna geus pasti Bahrawi teh untung ku pamardaka. Kebenaran teh tekung silila pamardaka ngulunyung ke panenjoan. Atuh saenggeus ku Ki Surdi dicaritakeun kitu nya pamardaka teh nyanggupan. Malahan kacida pisan anjeunna ngarasa atohna kalawan teu make hese bereke langsung nyanggupan sarta rek ngajak Andi sina cicing di Tanggulun. Saenggeus bebeja ka Ki Surdi ka Ki Saudi utamana mah minta pangdoana sangkan dilangusarkeun sapaneja teu pinanggih jeung halangan harungan dina enggoning nyuprih ilmu ngalapangarti ti pamardaka sarta sing digampilkeun dina ngahontal pamaksudanana anu ayeuna mah garapeun teh jadi tamah berat. Geus mah anu utama oge acan laksana nyaeta manggihan jalma. Nyaeta manggihan jalma anu boga cedak dina beungeutna katurug katutuh ayeuna kudu nyanghareupan Bahrawi. Kasatur di jalanna ayeuna Andi tetep tumetep di Tanggulun nuturkeun pamardaka ngalap ilmu nambahan pangabisa. Lantaran geus aya dasar ti awalna dina narima sakabeh pangajarna teh daya pisan hahalangna. Mangka dina ngetrukeun ilmuna teh pamardaka teu alang kumapalang. Andi bener-bener digemleng lahir batinna. Baheula mah ku Ki Saudi Andi teh ukur diajar ngeunaan lahirna anu sakirana perlu, tapi ku pamardaka mah batinna ge digemleng luar biasa. Anu matak ayeuna mah daya tahan Andi teh ningkat kacida, malahan pangbisana oge 10 tikeleun tingkatna ti mimiti geus mah. Tekad anu kuat dina dirina katambah meunang gemblengan di jawara anu lain sabongbrong. Antukna ngajadikeun Andi ayeuna jadi jalma anu hebat luar biasa. Kira-kira geus ampir sataun leuwih lilana cicing di Tanggulun. Andi ku pamardaka diijinan balik lantaran sagala ilmu pangaweruh geus diketrukeun kabeh. Dina waktu rek ninggalkeun Tanggulun teu wudu dibarengan ku nyurucudna Cipanon ngarasa berat dek ngalangkahkeun suku teh. Ras kanakanya pamardaka saimah-imah anu dina ngalagrageun kahemana teh geus teu asa jeung jiga teu beda saperti ka incuna pituin. Memang cek hitungan mah waktu sataun teh asa sakoteap. Pikeun Andi mah pedah meureun ngarasa betah umbara di Tanggulun. Tapi dina waktu sataun eta di luaran kacida nimbulkeun parobahan anu pohara. Utamana mah dina bidang keamanan anu beuki. Dieu teh asa beuki riweuh anu ditimbulkeun ku kalakuan Bahrawi sarta Ki Jansa jeung komplotanana. Malah mah
komplotan wegena anu geus lila teu ngadengi ayeuna mah geus mimiti jadi buah carita balarea ngadengi katalengsanana oge geus matak muringkak pulu-pulu. Waktu Andi ninggalkeun imah pamardaka harita teh geus jauh ngan masih aya di wewengkon Tanggulun. Kerjongjon ngetrik lempang bari hatena ras kanu ditinggalkeun. Nah atuh ari preh teh dihareupeun rentang-rentang aya nu lempang pang-pang papag jeung manehna anu matak jadi ngakebeug pikeun Andi eta bet mireung ceda dina beungeutna anu ngedat tina tebah lebah tarang nyerong ngaliwatan irung nepi ka tungtung bibir lebah katuhu. Pogo eta pisan anu salila ieu keur diteangan teh. Jalma anu ceda dina beungeutna anu sirikna beurang peuting teu weleh jadi pikiran ari anu ayeuna kalawan teu disangka-sangka beut papanggih. Najan centang teu bener henteuna cukup pikeun ngageterkeun hate Andi. Jajantung ngadadak keratung sarta tikorok rasa seuseuh. Punten Pak, Andi ngoloyong ka hareupeunana ngahalangan jalan-jalan. Aya naon jang? Nu ceda beungeutna teh nanya bari ngagerendeng ngarasa kaget oge aya budak mora teu wawuh nyampeurkeun ka manehna. Punten Pak, aya nu bade ditaroskeun. Aya naon kitu jang? Punten pisan ieu mah. Manawi Bapak kenal sareng anu namina Parais. Sora Andi ngageter pangaruh ratuk jajantung. Ke Rais mana teh? Parais anu urang Cipancar. Rais Cipancar. Nah, datos maot jang eta mah. Tah eta geuning Bapak uningal. Leresnya maot teh alatan aya nu ngabegal di lebah tutugan leuweung tiis. Andi jol tegmon nanyakeun hayang geura meunang kepastian. Nah saha teh urang teh. Eta jalma ngadon malik nanya sarta temong beungeutna semu anu reuwas. Ku kituna mah pantes sabab manehna teh daya lian anu ngaran Adria. Urut anak buah Barowi anu keur dipaluruhna. Apanan Abi putrana almarhum Parais berlaku Bapak kalih deui. Kana ieu ceuk Andi bari nemongkeun leungeunna anu kenca buntung anu ti tadi mah disumputkeun ka tukang. Naon maksud ujang teh? Adria balaga pilon. Padahal hatena mah lain deui ngagebegna lantaran dienteun teh oge manehna inget ari dikoreh mah kana kejadian sabaraha taun ka tukang. Apanan harita basa Kirais teh dipateni teh aya budak anu keur nangkep papana, malahan manehna inget pisan kumaha ngocekna eta budak. Baheula nalika bedog Bahrowi ngagabres nyapatkeun leungeunna nepi ka tembus kana awak bapana. Ulah api-api teu apal Pak. Apan harita oge Bapak ngiringan ngaroponan pun Bapak sanes. Malah eta ceda dina rarai Bapak ge akibat sebetan bedogna pun Bapak. Andi nyaritana masih leuleuy. Tong sok nyedak. Memang aing nyaho maotna Kirais. Tapi lain kuring lumayan. Asa ulah nuduh bisi jadi matak. Adria ngagebes bari ditungtungan ku ngancam sagala. Geus teu kudu mangkir. Pan harita Bapak
kuring dihuruf kutiluan salah sahijina Andika. Andi mimiti heuras nyaritana. Sugan si lain hayang modalnya. Lain aing manumayhan oge. Adria jadi kahudang amarahna ngarasa tengenah ditunjuk ku budak satepak bariges kajudi lamun ieu jejaka teh baris nyieun balitungan. Bapak kaula lain kulengan anjeun langsung maotna, tapi anjeun harita milu adil. Andi nafsuna beuki mudikti. Geus wae ulah kabau-bau sungut biar tandaskeun naon ka hayang si lain ayeuna. Cek Adria. Dek nagih hutang ka hati teu. Urang ajar. Wani kitu sia ka aing. Teu wani kunaon. Malah ngahaja mang tahun-tahun aing neangan mana babatur sia. Ameh aing teu kudu neangan. Cek Andi barisa nyebut siku-sikuna. Jeung aing oge can tangtu salamet sia. Ayeuna ge modal. Iya. Adria Andi ngegetak ngawangun gerakan tapak jalak mapag bedog lawan. Tapi Adria anu geus loba pengalaman sanggeus leungeunna menyepeng bedog ditaki sarta siku-siku lawan rek ngahanca beuteungna. Sakilat manehna ngejat mundur bari ngarobah gerakan. Bedogna disabetkeun ka tuhu. Maksudna rek nigas beung Andi. Ngan orok aya lain lawan samanea komo deui ayeuna mah tingkat pangebisana geus teu bisa dianggap enteng. Sakilat mareuneuk nyumputkeun sirahna sedengkeun siku-sikuna diheumbatkeun ngawangun gerakan capit hurang. Pogo we Adria anu tingkat pangebisana aya di hacanapeun Andri. Waktu bedogna dicapit sarta sakali murilit oge bedogna meceleng. Nah, cacolek tarasi teh bet dipiceun euy. Ari kitu carana mah kuring ge moal make pakarang. Andi ngece. Lawan bari ngasupkeun siku-sikuna kana cangkeng. Alah sia montong takabur setan. Ternyaho sia si Adria ye. Adria hohoak bari panonna masih ganeangan pilumpateun. Montong ngadon nyungkur sia kadieu geuna rajang cek Andi. Ngarasa ditangkang mah Adria lah teh poho manehna geus teu mikiran deui kudu kabur. Semrut narajang lir munding edan anu ditarimana ku Andi ukur ngarenyu bari ngagilak saeutik tina gerakan si manebuhun. Wadahan mentasim Adria ngegero pikir nama panonjok dek ditewaku kudu jadi lawan. Tapi manehna geus katipu atah-atah. Andi ngegentak ngarobah kuda-kudana bari sakilat ngasupkeun tenggeran dina gerakan landak nobros gunung. Adria anu ngarasa reuas ku gerakan Andi geuwat ngejauh ka tukang bari nyabetkeun leungeunna rek meupeuh pigeulang. Tapi Andri likat kuat manehna narik leungeunna sarta langsung ngagunakeun jurus panggal mui. Adria anu keur culang cileung sabab ngadadak lawarna leungit. Hak punduk Adria diketik. Masih untung Andi make leungeun katu. Adria nyolontot ka hareup bari rek utah. Siga nu nyiram wae sia cek Andi. Adria teu ngomong adon terus narajang bobot babi teu beda jeung munding edan. Tapi Andi teu ieu geumpeur manehna siga nu ngahaja meres tanaga lawan. Geus mending bejakeun we saha mateni bapak aing teh Adria cek Andi bari ngagilkeun badanna ngenca hiu per
Andi ukur ngaliwat hareupeun irung. Jelang Andi loncat sahibas dada. Teangan we ku sia setan. Andria masih mung ngebejakeun cek pamikeun mah. Najan dibejakeun oge tetep manehna mah bisa leupas tina wawales. Ku kituna manehna terus ngahujanan Andi ku serangan anu lumayan matak ngabahayakeun. Heug atuh ari keukeuh mah ngabejakeun mah. Ulah samat kania ya Adria. Andi nyerongkeun awakna ka katuhu bari narik suku kenca serog suku katuhna maju dibarengan ku mapang peureup Adria nu ngala cukang irungna. Bet pikelang Andi dilepas ku leungeun kenca. Lain deui leuasna Adria sabab leungeun karasa siga dipabuku besi. Can oge sempet ngecat cedak ke leungeun Andi. Leungeun kenca Andi didorongkeun dipake ngadagor sareham. Untung Andi teu ngagunakeun tanaga sapinungna. Tapi sanajan kitu palukarna pikeun Adria mah cukup ngajadikeun ngabangkieun jurus cakar heulang. Jurus cakar heulang Andi nyabat ka kemplong cepret beungeut Adria dihakan kepretan leungeun katuh. Adria ngoceak, "Aduh." Teu kuat nahan ka nyeri. Beuteungna karasa panas sarta nyanyautan awak Adria anu keur ngaleang teh disampurnakeun ku sabetan suku Andi kana babajeng. Kebut ka Adria notog anu hudang deui anu terus nama kegerungan getih peroboran tina kakemplongna. Coba lamun anjeun ngabejakeun meureun kuring mah nyeun tindakan model kieu Adria, cek Andri bari nyampeurkeun. Leuwih hade paehan we aing, cek Adria bari muringis nahan nyeri. Lain eta anu dimaksud ku kaula mah. Lantaran kaula nyaho lain Andika anu ngabinasa bapa kaula. Memang harita Andika pipilueun tapi Andika mah aya nu marentah lain. Leres jang bapak mah mung nurutkeun kana parentah. Adria ayeuna mah leuleuy sanggeus nempo Andi ngadon singogo hareupeun. Tah da leres kitu cobi atuh terangkeun ayeuna saha nu marentahna. Bahrowi ujang. Saha Bahrowi Pak? Bahrowi para mitra lamun seuk Andi ngadengi kuruduk najan ti kadeuketan mah seperti harita ngaranjugna sarta reuasna barang ngadenge pangakuan Adria. Leres Pak, Andi siga nu teu percaya kana dedenganana. Leres ujang, harita teh opatan meureun. Ujang oge emut ngan anu duaan mah siga bapak we ukur nurut da gegedung nama Bahrowi. Ari nu duaan deui saha Pak? Andi hayang tetela si Sudinta jang Ki Adasim, tapi anu nalasan Ki Rais mah Ki Bahrowi. Malahan mah harita ali mata virus bapak hidup oge dicanak ku Bahrowi. Tiasa dipaluruh bile bapak ngabohong, cek Adria. Adria mere keterangan anu bisa ngayakinkeun. Ari ayeuna bapak naha teu ngagabung deui jeung Bahrowi. Silila ieu mah bapak teh tara direken jeung teu adil we dina babagi hasil teh, jawab Adria. Masya Allah. Bahrowi tetel anjeun geuning kerentes Anli bari ngaruh manehna teh nyangka sacangubuh oge. Deket-deket anak taleus salila-lila dedeketan malah make guguru sagala horeng manehna teh musuh anu kudu ditumpes. Ari bapak bade ka mana? Bade ka Tenggulu Nujang. Nah linggih
linggih teh di Tanggulun sane sujak ka Tanggulun mah bade ka Punana, linggih mah di Karangsari. Tos we Pak cekap sakitu cek Andi bari ngaleos ninggalkeun Adria. Barowi teteh lah kejahatan anjeun teh kacida pisan. Tunggu Barowi ulah ngeunah-ngeunah kaulah pasti bakal nyieun balitungan. Andi ngagerendeng hatena panas nyongkap anu taya di kieuna jajalan lempang balitungkul dina hatena beuki timbul tekad anu diduluk ku amarah anu nguntab-nguntab ka tukang anu nguntab-nguntab ka Barowi. Heuleuk waktos nase pemirsa apunten pisan ya. Atur nuhun kasadayana parantos ngadangkeun ieu buaran si buntung jago tutugan oge ulah hilap subrek sareng like jeung komen. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.